Lain Mang Ion pengalaman uing mereka pernah numpak kapal pesiar nih. Oh, kumata Anu jang perikanan gitu. kurang mencet pernah, Wak. Encan. Oh, kan uingnya sekali-kali nah harita. Oh, mangsa iya teh. Oh, kan di kapal pesiar mah parantitun ikan-ikannya lobanya. Loba anunya ngalauk gitu. Wah, panjang lagi cek urang aya berenang 1000 meter ting 1500 meter. Gede mah. Itu dia nepi ka ditu mah tuh. Gede tah. Lengkap di jero nage. Di jero etana nanti segala aya kolam renang, segala itu iya aya bukan nama elit lah jadinya teh. Pas tengah peuting kan orang kayak nggak siga mes gitu nih lah aya ruangan-ruangan aya ruangan-ruangan keur sare keur naon urang mangsa sare jeung babaturan gitu. Akhirnya pan aya tengah peuting pan sok laparnya para eta mah tinggal anu teh aya ieu na aya menu na di dinya teh ngan menu jangan pesen non dahareun jangan makan ayam berenya gitu. Aya di nya mah tinggal mencet ieu teh tombol nih aya tombol lah ieu lamun misalkeun ieu hayang sirup mencet tombol-tombol aya nu beureum aya nu eta rupa-rupa di dinya tinggal mencet lamun hayang nanaon teh berenya gitu. Tinggal mencet tengah peuting dah kurang lapar sekitar jam 1:30 cek urang eta. Biasana mah sok ieu sok sare teh sore keneh hari teh mah keur melek 1:30 tak urang lapar. Pipuh nih teu kuat lah aing teh mencet we da ningali batur ning awalna mah batur geus sarare cek urang ge. Mencet teh urang teh tombol baru kayak nu pelayanan pakurunjung eta datang uleg cek urang ge. Uleg rujak. Heeh. Aduh, kitu kan rujak. Anger atuh pan cek urang ge. Baru dipencet deui cek urang ge euy. Eta naon ning eta teh naon tombolna gitu dipencet deui ku urang teh. Leuheung eta mah. Datang susu aya leuheung ya. Heeh nu eta mah. Kan pada kitu wungkul ning lamun urang salah mencet pan di dinya beureunan anggar kudu dibayar pan bayar teh gitu lah aing mau mencet deui ya insyaallah ge anggar tah nu ieu mah nu era maning aing mencet tombol hiji deui naon eta si bijilna datang awewe lah urang mah teh dibalikeun ke deui tambung kitu mah moal tah tah tengah sekitar jam 2:30 oh janari bener seak kadenge sare keneh bae teh 2:30 acan pan urang teh hayang kakara atuh di dinya da hayang apal panjangna peuting pan seak sora eta teh kadenge ka cepil teh naon eta sora naon sada omak badai wah tsunami lain walau alam teh apangan urang perhitunganna sageter ieu mah palang siang teh Gusti ieu sing di tegarkeun di kuatur seak urang eta ombak berenya badai lah penting Cilegur kana ieu kana cepil ari batur ge anger-anger nih sare ge kaluar teh teh kamar teh heeh pan rawason di kamar teh eta mah cek urang ge dia upan dibere naon ning ada teh pelampung aya geus dibere pelampung ku eta teh ku si aya naon dipasangkeun kabeh dia geus dipasangkeun pelampung aya ombak panggedena cekur tuh mana-mana basuhan barasa urang cek urang ge baru cuma pemajikan orang awong-awongan nih jadi pemajikan sih pan orang keur sare di banjur oh eta mah ngimpi